Sekering kieu Bang Oh kopi-kopi acan gitu teh. Misalnya Betul. Dari pemajikan mana? Gawe naon teh? eta pemajikan orang mah gawe jadi tukang urut bantu pijat hareup. Oh, nah tukang urut. Emangnya pemajikan mana? Urut saha? Yang urang teh hayang bisa ngawin kaya. Tapi kur boga duit keur ngesahkeun hungkul. Kumaha ya? Daek teu? Daek yo si ari arek ngesahkeun mah. Asina ya, daek keur ngesahkeun hungkul. Teu make resepsi. Daek atuh aslina pisan eta mah. Asal kudu geus boga imah. Terus hiji we mobil Pajero hai urang gaskeun ke KUA. Kejadian baik halnya. Anjung gue. Salam. Yang edit kamera gaji geus tebusan kabecan ka ATM. Kan kamarin geus diabuskeun ku aya kabeh ka ATM nih. Areta na bantal duit saha? Ya pun bantah. 2 juta 2 juta di hanapan bantal teh. Aing pominakeun deui. Gagal. Oh, eta mah duit poho ya. Duit poho kumaha maksudna teh? Maksudna mah geus dipisahkeun duitna, tapi poho minakeun. Goblok. Anjing kasar. Kunaon aya maneh? Teuing tah anjing grudeg pisan boga tetangga teh. Ngurus sarua hirup batur kan lieur jadi sirah entokna. Sarua berarti di tetangga aing. Kumaha nya bro solusina? Ieu we, Bro. Mending urang gelutkeun tetangga mana tetangga aing. Anjing teh. Ayo. Ayo. Neng. Naon? Neng mah keluar teh make baju sing bener atuh ulah make dasar wae. Nane maneh nyari pisan kan aing nu make lagi. Pugu urang ngabejaan teh, urang teh nyaa ka awak maneh, nya teu. Heeh, maneh mah nyaana awak aing hungkul, henteu nyaang ka aing, maneh mah koplok. Oci can mayar 2 juta. Man. Anya, kemarin urang bieu ningali awak geus perkosa. Wah, Heeh. lain udah tolongan atuh. Yeuh nya. Sanjan awewe teh perkosa. Kumaha tolongan awewena sita. Da mun bisa mah ku aing ditulungan man. Ngomong we ka wani teh mah. Lain itu masalah mah. Terus Bieu aing ninggalina di sosmed goblok. man. Naon sa teh? Adi heula Aing teh kuat ieu naon? gagal tuh mobil aing. Nu balik ieu mobil maneh. Bejaan. Ngepet di mana maneh ki bisa kebalik ieu? Anjing ngepet. Alus teh. Halus atuh ieu sabaraha duitan ya ki? Cocok jeung urang nya. Cocok. Orangnya saha ngerandain mobil orang. Neng, ieu mobil mobil batan orang. Aing mobil aing. Oh, mau kondo siapa? Sebaruahan euy. Keur melah naon eta? Biasa neng strawberry. Ayo atuh lah neng Nyang keneng, lamun buana geus gede, geus bareureum, sakalian panen cinta akar neng oge. Gombal maneh mah. Ari tadi suk ente mau saha? Ya kamu gak urang atuh. Gua ente. Heeh. Hal muka tuh joret-joret ting mana tuh Ki? Standar Indonesia. Nomor itu patut dibawa. Aduh bro, eta teh geus balik. Kurang kumaha deui coba. Begitu patut disebut balik di astagfirullah. Uki. Emang aku masih? Eta teh awe teh pinter bro, pinter masak, pinter make up, pinter goyang. Dari pejabatan lu baheula burik anjing. Denge tah. Mending kira nu baheula nya burik. Di pada nu ayeuna kos rumah sakit Terbengkalai.
Ah, maksudnya? Serem goblok ta, make up lah serem. Ki, Ari mana yang nganggur deui? Gitulah bro. Liur gawe teh geuningan. Loba aturan pisan. Sarua tuh nya. Urang ge lieur ka pamikiran ente. Nah, Gawe di pabrikan salah, diberi kantoran salah. Ayo mana hayangna pagawean kumaha tuh? ya bro. Sebenarnya mah urang mah teu muluk-muluk, teu loba kahayang. Kahayang urang mah init isuk-isuk balik beunghar.